Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngalajengkeun deui hanca kitab takrib Kitabu Ahkamil Haji. Ieu kitab mertelakeun pirang-pirang hukum ngalakonan ibadah haji. Wa huwa ari ngaran haji lugotan ceuk lugoh eta al-qasdu neja. Wa syar'an sareng haji mungguh syara hartosna qasdul baitil harami neja ka baitul haram linusuki pikeun ibadah haji wa syaraitu wujubil haji sareng ari pirang-pirang syarat wajibna ibadah haji eta sab'atu asya'a aya 7 pirang-pirang perkara wa fi ba'di nusahi sab'u hisolin sareng eta tetep tina sapalihna nasnamatan ari nganggo lapad sab'u hisolin. Al-islamu kahijina syarat wajibna haji teh nyaeta Islam. Wal bulugu kaduana balig dewasa. Wal aqlu katiluna berakal. Wal hurriyatu jeung kaopatna merdeka. Fala yajibu maka teu wajib naon al haju haji ala mutasifi kana anu kasipatan bidid didalika kalawan lalawanana itu anu disebatan sadayana. Wa wujudu zadi sareng kalimana ayana bekal wa awiyatihi sareng wadah na itu bekal ini taja lamun butuh si jalma anu haji ilaiha kana itu wadah wa qad la yahtaju sareng teu mika butuh si jalma ilaiha kana itu wadah kasyahsin qaribin sapertos jalmi anu caket daerahna min makatin di negeri Mekah. Wa yustaratu aidon sareng disyaratkeun deui ieu haji wujudul ma'i ayana cai pil mawadi'il mu'tadi dina pirang-pirang tempat anu diadatkeun anu dibiasakeun naon hamlul ma'i nyandakna cai. Minhat itu mawadi di itu tempat. Bisamanil misli kalawan harga anu samisil atau harga standar. Wa wujudur rohilati sareng katujuhna ayana tutumpakan atau aya kendaraan allati anu tasluhu ngamaslahatkeun ieu rohilah limislihi kana saumpamana bisyaroi kalawan meulina kendaraan awisti jari atanapi nyewana kendaraan. Haza ari ieu wujudur rahilah ayana kendaraan teh eta idza kana di mana-mana kabuktian saha syahsun hiji jalma eta bainahu antarana eta jalma wa baina Makkah makata sareng di antarana Mekah marhalatani ari 2 pamondokan paaksaro atanapi langkung. Sawaun qadaro boh pada kawasana ieu si jalma alal masyi kana leumpang amla atanapi henteu kawasa kanu leumpang. Fa in kana maka lamun kabuktian bainahu antara na jalma atawa antarana sahos wa baina Makkah sareng antarana kota Mekah
naon dunal marhalataini kirang dina dua marhalah dua pamondokan wahwa sareng ari ieu jalma teh eta qawiyun anu kuat atau anu mampu alal masyi kana leumpang lazimahu maka wajib ka eta jalma naon al haju haji bila rahilatin bari atau sanaos tanpa naik kendaraan papah. Wa yustaratu sareng disyaratkeun naon kaunuma ayana perkara dzukira anu ditutur itu ma fadilan anu ngaleuwihan andainihi tina hutangna eta jalma wa an mu'natiman sareng dina biayana jalma alaihi anu wajib ka itu syakhs jalma nu rek haji mu'natuhum ngabiayana itu jalma katanggunganana atau keluargana kabeh muddata dihabihi dina mangsa inditna ieu sahos. Jadi kedah aya bekal kanggo jalma nu ditinggalkeun. Wa iya bihi sareng uihna da inditna sareng uihna kedah aya biaya anu ditinggalan. Wa padilan aidon sareng ngalangkungan deui an maskanihi ti bumina itu sahos Allah iki anu pantes bihi ka sahos wa an abdin sareng ti hamba yaliku anu pantes itu hamba bihi ka itu sahos wa takhliyatu tariqi sareng amana perjalanan sepina perjalanan aman perjalanan wal muradu sareng anu dimaksad bi takhliyah kulapat tahliyah huna dina ieu pasal eta amnu tariqi kudu aman di perjalananana donan kalawan sangkaan diperkiraakeun aman biasa bima kalawan ngitungna perkara yaliku anu pantas itu perkara bikuli makanin kalawan tiap-tiap tempat falau lam ya'mani maka lamun teu aman atau napi teu salamet saha sahsun ieu jalma ala nafsi kadirina au maliat tatawa teu salamet kanu hartana au butihi atawa teu salamet kana parjina lam yajib maka teu wajib alaihi ka eta jalma naon al haju haji namun matak teu aman kadirina hartana atawa kana kahormatanana teu wajib haji iri seueur begal di perjalananna. Wa qalu sareng ari dawuhan musannif wa imkanul masiri kana lapad wa imkanul masiri hartosna kongangna leumpang atanapi kongangna nyaba kita sabitun anu tos ditetepkeun piba dinu sahi tina sapalihinna salinan matan wal muradu sareng anu dikarep pi hadal imkani kana ieu imkan kana ieu kongang teh eta ayab ko tetep minaz zamani tina waktu ba'da wujudiz zadi sabada ayana bekal warahilati sareng ayana tutumpakan naon ma perkara yumkinu anu ngamungkinkeun pihi dina itu ma naon asyairu leumpangna atanapi nyabana al ma'khudu anu dikauningakeun ilal haji kana ibadah haji fa in amkana maka lamun kongang itu mengkongang itu syair nyaba tau leumpang teh ila annahu kecuali saestuna si jalma teh eta yahtaju anu butuh si jalma liqat imar halataini pikeun nempuhna dua pamondokan bi ba'dil ayami tina sapalihna pirang-pirang poe lam yalzamhu maka teu wajib ka itu jalma naon al haju ibadah haji lidoruri karena arah-arah madarat wa arkanul haji arba'atun wallahu alam bimuradi kelajengkeun deui tina hanca salajengna mudah-mudahan manfaat. Barakallahu li wa lakum.